Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sarang channel Mang Daib Dina Carita Saat Wasau. Tadi saya tacan di lajang, tong hilap, subscribe, like, share, and comment ya. Enggak orang lajengkeun kanu carita anu munggara. Waktu kuring keur salat Isya di Tajug di kampung, katingali ke kuring aya nu geus asup eta ka Tajug, sim kuring terus wudu. Satos wudu kuring masuk. Pas rakaat pertama da pasti katinggalin kuring teh noel ka imam ngamasbuk. Pas keur sarakaat pareum listrik. Sim kuring kapaksa masang cepil anu sasaena soalna teu ketempo irung-irung acan ku pareum listrik. Allah ruku Allah sami Allah tapi kan pas atahiyat akhir aya nu wudu maksa dek salat eta ku kuring didenge-denge ngadaguan salam kan karena kuring sarakaat deui kan kulantaran aya nu keur wudu jadi teu kadenge gitu. Pas itu salam acan dina hate teh nya singkat caritana anu wudu eta geus beres asup kuring ngadago salam ti eta imam. Pas kabeneran anu ek salat eta teh nu nyusul eta mawa batere. Lantaran manehna ningali meureun di luar loba sendal. Terus manehna ngabaterean eta kuring molohok. Pas di baterean eta si imam teh keur hees ngarengko. Kuring teh mayan kesal-kesal teuing can salam-salam sing kuring geus salam terus manehna ngarengko. Aduh astagfirullahaladzim aya we eta imam. Anu salajengna kuring saenggeus kawin jeung pamajikan biasalah aya malam Jumaah masuk olahraga peuting. Kulantaran boga budak hiji harita teh. Biasa budak teh digeserkeun ka belah katuhu. Terus we kuring teh da biasa malam Jumat jeung pamajikan kuring olahraga peuting. Geus beres olahraga peuting teh ngobrol-ngobrol sakedeung bari ngaieukeun kacape. Tinggul ngaglutrak sing horek aya mitoha rek asup mawa cai meureun nginum. Lantaran kaget kuring can di calana pamajikan sarua kaluhur make baju. Gua teh kuring teh dituruban ku sarung ngan untungna kuring anu pang kadua sisi ti budak majikan tukangeun. Jadi jang ngaligir jang hareup ka itu ka katuhu. Lantaran make sarungna pas-pasan kuring teh daerah bisi katempuan bujur kuring ku mitohan. Ku kuring teh dibetot si sarungna. Atuh jadi ka mana mani bujur pamajikan kuring. Atuh pamajikan kuring oge sarua metot sarung. Bujur kuring kan ka mana mani atuh teu betot-betot sarung we. Pengalaman hirup eta teh. Tah, nu pikasireun deui anu pas keur salat subuh. Adi lanjutna ngaimaman adina ngamakmum. Rakaat kahiji biasa pas rakaat kadua aya si imamna teh pohweun teu ieu kunut sebagai adina ngabogaan tanggung jawab ngabejaan ku cara kahiji ngadehem dua kali ngadehem teu digubris we kadu terus sujud lanjutna. Terus kode nu kadua anu biasa umum sok dipake salat subhanallah maksudna ngelingan ka imam subhanallah yen salat aya nu kaliwat misalkan atawa nu salah subhanallah kulantaran ngadehem jeung subhanallah teu digubris nya kudu jadi lajeng kudu jadi imam manehna make kode deui nu katilu subhanallah Kang kun eta mah lanceuk keur sujud kitu langsung lumpat mana Kunti. Disangkana Kunti da berangan lanceukna langsung lumpat eta lanceukna. Aduh aya wae. Pina mung sakitu atur nuhun tong hilap subscribe like share and comment ya di channel Mang Daib Carita Saat Wasau.